Teu khawatir cek Kanjeng Nabi ketika keayaan fakir, keayaan susah, lantaran kabeh saling memperhatikan jeung silih teplok. Kedamaian jeung keindahan terletak pada jelema-jelema anu kekurangan yakni ku kafir. Nikmat luar biasa. Urang Imam Muslim ngariwayatkeun bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios ka para sahabatna tika Ki Abu Ubaidah sumping nyandak malil Bahrain cek Kangjeng absyiru baru ngaharanjeun kabeh aya harta di Bahrain urang bagikeun pasokan harta tetapi kudu dipikir-pikir ku aranjeun kabeh naon anu ngabungahkeun ka aranjeun kabeh ketika urang menang harta urang bungah urang menang bagian harta urang bungah baik eta dibagi dibere atawa urang dagang kemudian untung gaji dan lain-lain sebagainya jujualan harta loba jadi kabungahan cek Kangjeng Nabi rempah jasa kaula fa wallahi maka demi Allah mal faqru akhsha alaikum ta'aya fakir teh leuwih dipake karempan terhadap aranjeun dibere fakir mah teu terlalu rempan teu terlalu sieun teu terlalu khawatir walakin akhsha alaikum tetapi kaula leuwih sieun leuwih rempan terhadap aranjeun kabeh antur sata alaikum dunya dimuyah mayehkeun dijembarkeun di ambalayakeun dunya kama busitat alaman kana goblakun sakumaha dibabarkeun dijembarkeun dimuyah mayehkeun dunya ka jelema anu memeh aranjeun kabeh tidinya berkompetisi paheula-heula neangan dunya paresep-resep akhirna raribut ku urusan dunia patuh likukum kama ahlakat sum ngarusak dunia ka anjeun sakumaha ngarusak ka kaum-kaum nu memeh aranjeun nu rempan ge perebut dunia cek Kangjeng Nabi urang jeung keluarga aya 12 kakak adik kemudian urang teu bararoga cukup saaya-aya damai teu pernah ribut malah silih tengok aya jang dahar maneh aya jang sore teu aya tah dibere fakir mah jadi kahalimpuan jeung tatangga urang sederhana itu sederhana ka masjid bareng balah lamun boga silih seblok silih teplok baheula mah ieu kula panen dangdeur tah ngasaan ih kula ge panen jago ngasaan halimpuh hirup silih beres silih teplok cek bahasa Sunda nikmat kamari urang keur zaman agraris Masya Allah nikmat anu luar biasa santri lamun usim jagong kabeleteran kabeh ku soleng-soleng na bae mah ih lain lalagan usim kacang anu kences na bae mah kabagi kok mau usim cabe kararsakeun usim cabe santri hari tameureun aya 300 zaman almarhum aya zaman kula leutik keneh haju usim cabe Masya Allah santri di sisi gigir nu mere cabe beuh pohara jasa nyambel cabe soel cabe sayur cabe kangising-ising cabe mamurna pohara ih keindahan hirup zaman sararusah teh ya kabayang keindahan hirup di zaman susah aya tatangga nek mindahkeun imah teu kudu hara resep pada marawah halu kabehan
nunurunkeun kentengna nunurunkeun rengna jur ngagotongan anak teu kudu diberena naon asal dibere cai bege jeung bangsa kitu boborosan geus ngeunaheun bae dipindahkeun babarengan di kumaha masang reng babarengan eueuh nu kieu nu kitu ke kula mah moal bisa lantaran ka sawah ke kula mah bagian sore eta teu kudu aya bayaran masang reng asal tukang basma nuduhkeun doang kenteng jeung sajabana aju aya papiliuna ge ngeunaheun di dinya saha bae darariu geus ngeunaheun jasa nyadiakeun cai sakumaha biasa kolot baheula indahna baheula sumur hiji salembur ku kabehan nikmatna pohara jasa teu khawatir cek Kanjeng Nabi ketika keayaan fakir keayaan susah lantaran kabeh saling memperhatikan jeung silih teplok kedamaian jeung keindahan terletak pada jelema-jelema anu kekurangan yakni ku kafir nikmat luar biasa urang menang ngalawan Belanda karena urangna fakir urang menang ngalawan Inggris karena urangna fakir henteu pernah aya perhitunganna naon berangkat bae kuari mun perang masyaallah beratku mobil can beres kreditanan beratku motor can beres kreditanan beratku imah can beres kreditanan malah pamajikan ge nu hiji dikreditkeun waduh tah batak cek Kanjeng Nabi bal fakru akhsha alaikum fakir mah teu leuwih dipake karempan ku kaula walakin akhsha alaikum tetapi ne kaula mikarempan ka aranjeun kabeh antum satu alaikum dunya dimuyah mayekeun dunia bro dipantau bro di juru ngalayah di tengah imah ambalayah di jalan di mana-mana dunia kama busitot ala man kana qablakum sakumaha dibabarkeun dunia ka jelema nu manemeh aranjeun kabeh akhirna atau kompetisi terus kalau tuh pisuha atuh liku dunia mah kos kitu bae ada yang jadi DPR ribut kabeh, yang jadi lurah ribut, yang jadi gubernur ribut, yang jadi bupati ribut, dunia. Ieu dagang limbah, pabrik aya hiji ribut di pabrik eta, dunia. Ieu aya awewe, ieu hayang ribut kabeh, dunia. Dunia mah kabeh kira ribut. Yen yayasan ribut dunia. Lamun dunia mah motifna ndek pondok pesantren dek naon dunia ribut bae kajen kumaha. Di pondok pesantren ditinggalkeun ku bapana kakana jeung adina diribut eta teh dunia di jeron. Dunia teh di jeron. Nu aing hayang teu kabagian, nu ieu hayang teu kabagian, nu aing hayang hawak ku sorangan bae, nu aing dunia, baik keunggulan, kemuliaan, keagungan, dunia. Lamun geus sepi tina dunia kakarak damai. Geunah. Nu madak di masjid ribut bae ge di masjid ribut, panitia masjid ribut, dunia. Teu eureun panitia masjid kudu ribut keneh bae heran aing mah ongko di masjid tapi ribut goblok tolol boloon kumaha ya di dunia ribut di desa mah ribut wajar di masjid hulu sia dunia ribut kan jadi gugu beta biangkelah di dunia. Masya Allah karim tadu batak si hade ya dengan dunia hiji-hijina dunia orang hirup di dunia mah lah waktu ku Allah diayakeun mah dunia mah aya bae jangan galobakeun dunia Allah nu nyaeutikeun dunia Allah dek disuburkeun dibere hujan subur dunia mah aya bae urang hirup di dunia moal kaluar ti dedeleuan jeung dedengian dunia hate urang nu kudu disepikeun tina dunia. Ulah tulak ta'aluk kana dunia hampang gerege ka Gusti Allah. Ulah duniaan di jero hate urang ngaji hampang, deuk kumaha ge salat hampang duniaan. Kiai mal ngariung anu moal anggo entul. Maksudna ieu kiai anu aya unsur-unsur. Kunaon emang kiai mah? Teh lah asal ada berkat tuh malah gede kan
Kiai galedeg teman. Blon teh kiai. Teu kecuali aya alasan-alasan lain eta. Masal. Oh, lamun diundang kuno sugi mah bae ti setengah bulan keneh geus telepon. Ya undangan ya, mohon. Tolong. Diundang kuno susah mah, kiai inget emang undangan malam naon karena malam. Ih, emang keke dileleula. Aduh, eueuhan ya tulisanana ge. Sial tah budak, tolong. Dunia mal beres. Nah, ieu terjadi Jakarta acak-acakan dunia. Nu mantap kuari. Unggal kabupaten acak-acakan dunia teu beres gaturna. Loba ketimpangan dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah anu dipake karempan ku Kangjeng Nabi. Fakir terjadi kekhawatiran, pasti ngahiji. Tetapi ketika dunia dibuka ku Gusti Allah, dibabarkeun, dijembarkeun, dimuyah-mayakeun, iyalah biang keladi. Keributan adalah terletak pada dunia. Nu mantap bisakeun setik-setik gerage. Ulah terlalu melirik kana dunia. Hampang. Sok bisakeun. Bisakeun. Aduh cenah kumaha cenah kiai? Atuh kudu belajar. Mun boga duit 10 juta, 9 juta, tak sia. Sia aing mah 1 juta bae. Menang deui 10 juta, bikin deui. Aing mah 1 juta bae geus aing mah teresep. Menang 3 kali loksun. Lain kitu atuh. Teu mah loksun. Mang kunani jadi ngalamun bae, boga duit dibikeun mereka batur, aing haju ngalamun bae teu kuat otak aing. Kita kusaha tolol. Aya carana lalaunan lain kitu lain. Supaya urang ulah resep kana dunia engke ge Allah nu mere, benta ka Allah ya Rabbi Allahumma inna nas'aluka hubal masakin. Ilal khairat wa tarkal munkarat wa hubal masakin, bere abdi cinta ka miskin Gusti. Fa idza aradta fi ibadika fitnatan faqbidni Allah ghairu maftunin Gusti. Di mana-mana Gusti dek nurunkan fitnah ka hamba abdi mah geus beresan bae paehan bae ku Gusti abdi mah. Miskinkeun abdi Gusti, hate abdi ulah resep kana dunia. Tah, mulai. Jadi lain haju ngadadak itu lain. Penta ka Allah kayak dibere tet, kurang resep karena dunia dibere embung dagang. Mulai atawa dirugikeun ku Allah dagangna. Teu aya bisnis batur memenangnya nama henteu. Diijabah doa aing. Iki loksun deui biasa nu ka dieu. Lalaunan tapi lamun urang maksakeun lalaunan, ulah maksakeun lalaunan ngeunaheun. Tapi lamun dipaksakeun capek. Engke ge ku Allah ieu kos husu. Husu kurang di husu bal bisa. Mal bisa sebab rumus husu mah asal ulah aya nanaonan di jero hate husu sorangan. Husu sorangan. Sebab lamun loba nanaon di jero hate moal husu kajian di Mendingan di talian tuh orang. Malain koski itu lain. Ulah aya nanaonan jangan Allahu Akbar ngeunaheun. Set engke dengan berbagai perasaan anu hadir. Kehadiran Allah tekan karasa. Kehadiran Allah karasa hanya jelema nu ngarasakeunna setelah dunia di jero hate. Geus bakal dibere nikmat bae kajen kumaha ge. Batur mah geus endek ngomong naon teh sabodo aing mah jeung Gusti Allah. Engke ge bakal nanyana ge tanyana anu ka urang deh dikituanan engke ge bakal dibere ku Allah kebenaran si itu terhadap dirina. Coba ge. Ngan engke lambat laun oh jaheu nyana nu katipu. Moal aya wali Allah atuh. Asli wali Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Di lain-lain ge wali asli bah wali bae. Dicemooh ku jelema wali asli bah nya nama cicing bae. Emas sekali emas di lain-lain dia emas bae. Buktina mas tono bae. Gitu. Tuh, iyalah, hati-hati orang menyikapi dunia.